Ya, tuh kan aja. Aritik tapi atuh. Dagingan meureun ya. Dagingan atuh. Panas. Dagingan atuh. Jadi etangnya jadi. Wah. Etah. Sebenarnya ketika nutup gitu langsung. Dagingan bos. Wow, nu kadinya. Macam kadinya. Ayat. Ala genah. Mahal bos, mahal sangutan kita teh. Oh, paingon atuh. Kan mas.
bocil, bocil. Ya, wah. Kalah nimbang. Tuh. Aduh, cangkel. Langsung euy. Beres sangutan ngeluh, tadi beres sangutan ngeluh cecek lauk. Cangkel bosku. Pegal kelek. Pegal kelek cenah bos. Aduh. Bocil, bocil. Wais.
Oh. Hiper lauk sagede kieu. Teuing 4 meter ya anak. Tilu gitu ya. Tilu lagi tilu. Mulai. Ka dieu urang tenang dieu. Deui. Nyarese nyaleutik. Dagingan yuk. Wah. Karnut. Ngeluh gede. Wah. Geuningan dagingan ieu mah euy. Ih, kalau digegel kenur tengah gitu. Ngeri ya. Iya. Nah, eta jadi. Anjing. Kah. Ieu mah euy, eta pahulah teu ngeunaheun cek lanan. Leueur. Ayo geuningan.
Ya mau karek datang sih enggak baca lagi begang. Terakhir. Lemok sia cenah bener. Ber. Tok. Eh. Iya, kita mah. Baya aku bulit ke konang euy. Aku gurubugan kieu mah lauk gong geura. Bagong. Biasanya gurubugan gitu di betot tuh lauk ebel. Berhubung besar angin tuh baru jam setengah 10 lebih. Ngalagolosom coy ada ngalieu keula teh. Gede angin saya ke mana-mana ya, aduh gede angin. Ngalagolosom jadi tuh.